Aturan lu Jawa tepang kasadaya kau madamu. Aturan lu Jawa tepang kasadaya kau dangu. Jangan ke hiburan nanti api saparakan seniman tu seniwati penupat pasti Imanjang Seniwati ku pancen anu pasti. sama jama kiringan bingung Tepung di kesenian pamilekeun ngalenyepan sanes ngajak kawan tapi ngajak kasayang jodoh bakti dengan mangsa majang kasenian seni sonada anak asli larek lole olarek lole salami wasalali dewata jangakeun aturan lu jangan tepat kasadaya kau madamu. Mau sadaya kau mengaku jangankan hiburan mama Seniman seniwati Mang Edi Allah gaduh pajangan pasti tuh rombongan datang kayak di tempat hiburan ala eta guru pian seni gawe Koronong ti Majalaya Katoros dikakumakeun rombongan abdi sadaya tangkos cira tukemakeun jodoh bakti mangsa majang kasenian seni sonda anu asli larek dilole olarek dilole pek wadon jati suara ete gamalan mani ngageun di salajengna ini bebas siap ku hareli dipasieun ku hariri sendiri ngandung pepele pada ama lautan ibi padaya ngawitan ibi ibi dana dianaknya ku direka beneka mah rekak sejana jangakeun hiburanana gamana sawena suci tanasi datana paria rekak pola mata lucu rada gigi
Asadaya akhir nasibah alah topeng waduh jati suara gamun maning aja nanti Bepasip ku hari-hari pasti ku hariri Sidir dengan yang kepeli Badai yang hari tanipi sayang awitan ibi Ibi jana direka pak roda utut Reneka-rekak sojana tumpak mobil utut Gamun nasawena Suci baras radio tanah paring Reka pola mata kucu Randa kigal wocu nyangkapun Pasadaya Takadinya balik deui Iya kena nyerang tukaditu Sadaya ngiring lagu balik deui Ngadakur gawe lejeng tukang goong utut Kasadaya kamadang tukang gonang utut Pipat persawan takaditu Sagayo bedamang baju tukang kecrek utut Pipat pejamin usama utut Tidak ngetus mulus rahayu Ada maksud jangan tujuan Ngawujukeun persatuan nyangkakeun kasadaya di Jepang kumang karsa tukang bonana di Jepang kumang yanto tukang licikna di Jepang kumang walai sadayana di rombongan juga kelasik saron hiji di Jepang ku bapak Karsono saron kadua di Jepang ku bapak Bud panerusna di Jepang unangan sadayana di rombongan juga kelasik tukang kapangna di Jepang ku mama ujang kang licikna di Jepang ku mangen kang ketrikna di Jepang ku mandurman sadayana di rombongan juga kelasik kang repatna di Jepang ku bapak guru kawihna di Jepang ku mama ucu ku alokna di Jepang ku mangedi sadayana di rombongan juga kelasik hiji dua tilu opat lima genep tujuh delapan salapan sapuluh sabelas dua belas ayo orang balik deui manis baik bon kali bon wage amis teuing cau ambon anu gede sasikat dua sikat satu rui seep alah Senin Salasa Rabu Kamis Businen puasa urakan habis cau dodol wajib jengawu sawah kita dimuar sapar puluh dilebojo cuma dilakir raja bawa puasa sakadap deui urang lebaran kaditu kadieu maju kaditu kadinya mundur
kebone wadah pengarang acing areng wong bakutnya ditekane kasih tekane lali hilang matane Wis lawas ketemu maneh sadaya kamadamu aturan wilujeng tepang kasadaya kaopaku nyagakeun nama silaturahmi orang sasadaya majengan seni kagungan seniman jangan seniwati gaduh pacaran pasti seniman jeung seniwati gaduh pancen anu pasti jadi juru penerangan mun urang mah mun urang nyaka diri sugana moal ade daire dangki malaloba suka seri mata kurang sing karunya rasa sama no tutura olah rasa nengnya debatan mandi decai hoyong ojai mangedi dak dewang debatan abaci tengah jadi sukalila dengan sorangan kabayana cenah aturan ke Pak Ici
mau nikah seni pamileket ngalenyepan sanes ngajak ke awana tapi aja kasayang tapi ngajak kasayang nyakakeun hiburan mononang muka diri alah sugama iri dengki kebudayaan kesenian jasa nama mahajat sanes lumayan pokok dia mah Mang Edi aku hiburan pajakan mah ngaji seni kagungan pain teman si karunya kasasama keteterang bejaan maade gerak bejaan resep babi nesep masih kudi di mah masih ngecari ngecing masih eling orang penting mata kurang abaji dasing karenya kesasama mengadi netatara sorak lain tahun awe ranca bareng di tawaran lain bak jadi di badoran kagerahan bebeja resep seni suara dan omongan orang teh bebuti kuping sini natar omah gitu teh ya nangalit terus kabung bulangan buku nama ngajak-ngajak pelibang lamun aya hiburan rek minta lalaguan tara boga guru jajan kalah jadi lamun cing cadoli kuah kopi rara goyang ikut anu api balik sumu babarengan kageraha bebeja resep seni suara dan omongan orang teh kudu ieu kuping sini natar dan
sucunya brunyak siap neng aing jujunanku lalasa nganatunkeun goreng sorangan dipikir dia memang takdir ilahi kapinang neng niadai nah jangan tunggu geni bunga Ayeh lah. sucunya grunyak siang abajik jujunanku lalawasa nganatunkeun guring sorangan dipikir dia memang takdir ilahi pamit teraskan takdir tukana pasti dioleh loba mungkin Anu lepas anu ngolembang padahal kuraku mahan aing tak awak ruksak bukosna rarasa masatya bumela kaya kudatna salala mina seorang dalam teh kanah cenah pokoknya sanajan boga agehan maksudnya tina kana tapi bukti nanyalakan ete oleh barang sponsoran salira mi dua hate ka abdi tos teu malire tapi naknya luluasa anu purme pede hate lisan arjun dia dapat yang kalbusna moal dono jadi saksina kauno jadi saksina rajana layu garari
saged mirip jajanate abacing deui lamun anggap mata kering malah wayu daun puspa paici papayak baregana dedeng teuing kapaku angin tresna kicap benatang paici somean nitrimkeun atuh daun puspa pajan jadi saksi anu pasti sora kapayon cenah daun puspa nu ngiyongna keur waktu orang tua ti kawin orang patangi arek hirup cilik asih masalah cenah cirina ku daun puspa auja nu ayeuna kapuragan daun jika kagupayan jika nu merek harepan manadir pamasiran jalan jalan ngobrol asik jangka bogo rerendengan bari jangan jitu kana deui pasini pasang supaya doaan bari silki jepang silit tetep sejarah naik mobil anuju rusak takut nada maksud rek nonton film India gak beneran apa isi deui angkot teh gosong mata jadi jangan ngobrolana pada doa naik mobil aja kita Karawang pangaleng nyarita tak itu maksudna nah neng nia gitu tulus apa tuh tepara lo bohong honor perlu bisa lalawa lamun tulus
sesyukur pisan sesosonetan iya kerawasa saha asal olah bohong abdi mah sayogi olah jalir jangaji upami peryogi sawar masuk aku jangan diantot bisa keteng ayo dengan titik wangi elah kong si janji jang pasini marek udar subaya iraha atau iraha orang teh bakal laksana jalan-jalan balas sirah rek nyatakeun kasukaan aduh aduh tuh sangat langit terpa dengarita katemu gembira orang lucu daya bentang anu midang aduh ngana alah langit teka tembong lewang duh go mata malang sore cerah mun peti cerita impi mun berasa kebayang nu cuma teh tanah hati saliranya bayang bae pahet janji nu pasini napot rasa ketelaan sama tadae akan hati tetepan asimogaran alah anu mawa kabagjaan jadi dina peti pangantenan mustika pagat katelas rahat gudawan rasa olean biasa bajing kumalaya juri kang lempang maksakeun pegang alengkang heos napasna marangan pasrah sumarang papasangan doaan nyorang kabungan nabakang kacatut dina sajarah coreng cantihan mejena Maria bener oleh papajan nikahan janji tepahen ningalkeun tresna asih tukana anu di pikamama carita tadi manukur jadi panyilang sore cenah mangkus kapayun hati tetep
pasangan dan nyerang gabungan nah bakal kacatup dina saja jajar gunung genayobang rapuk jugung sayona jabatolma silih omel ngamo mulai kasenian olah opon rasa pang ngandung maksud jang tujuan ngawujudkan rasa tuh dosa mengiduka waktu mencerita bangsa pribadi irsapkan kabudayaan netepak ilejeng pikir garde dimana gada di sisi asli sekolah abajik ayah didinya Begus panutan abdi zamana mah salalamina curga guna di mana tuh gamalana mah gamal jengagana paralel nada jamban dahampurana kamu mulai kasenian olah opor abaji dari resepan ngandung maksud tekanan jangan tujuan mewujudkan persatuan sorot cenah kepayun heula komunikasinya pamilik nyalanya pan sanes ngajak kawonan tapi ngajak saya tapi ngajak
peti aman no peti nandingan orang mata kurang neng ai sing karut kasasama no totorang Sore cenah kapal heula Mang Edina. Ikhlas laga serempat jalan hati kawadan Abudal kesanin jasana sana sumaya pokoknya hiburan bajogan seni kagungan mata kurang sing karunya kasasama dan untuk terang bejaan mah gerak bejaan olah resep dan maseaan hirup katukul kupati mati darah di mangsa badan gemah nyakit tukene kayak apa nganggo senana mun urang mah nyokap diri segan malau jang hiredangki malah loba suka seri ngomara baji dalam mulki tahu dikaseni pamilukan dan malahnya pang manu maksud jang tujuan mewujudkan dapat satuan melepat mah silidang dosa sangkan jadi sawang ketang Sore cenah. ampela sarang jati pateran babalean ikhlas laga sarang pati ikhlas laga sarang pati jalanan di kawanan sahaya serta setalen seserahan bedanya iparaman bakatur pamikoyong di ajenan pamihoyong di ajenan kadang-kadang kabatur kapung Janger Bali oh Allah janger Bali Janger Bali Allah pulau Bali Janger Bali Allah janger Bali pulau Bali Allah pulau Bali Sore Mang Edi kapayun heula cenah.
Naka sadayana Jasana sanes lumayan pokok dia mah pokok di aku hiburan sore cenah kaparayun haturan ini yang kapayun pegat asal olah basil digoda coba menorang rumah tangga sakapo saklodok remeta diseraku tapi pengarang kawasan wanita tongso ngadoja dapugu begogod kasusah istambah rumah tangga tepaya salaki patatang pengarti mondi imah temahi ngupahan sorangan batar papasehan beriat tepegat asal ulah basilan sakapon saklodong remeta diseraku tapi tongara kaslain wanita tongosok adoja dapugu begogoda beret kuring aduh marati beret lumawa birahi munimut nama kulanya ragu-ragu
gemoy